Ibu lamun orang bermasyarakat sasarangan dengan rencangan tuluy we rencangan teh bageur berehan resep ningali kitu resep. Oh berarti orang kudu kitu berehan. Tuh rencangan orang teh senyum we kawan teh raos mun disenyuman ku rencangan. Oh berarti naon urang teh kudu senyum. Pernah ngerencangan koret ningalina resep henteu berarti urang ulah koret. Dunia baturan orang zaman dud we kurawa da hangse resep teh ningalina. Oh berarti ulah zaman dud urang teh nu ditingali ku urang teh kaawonan jeung kasayan teh ditingali. Nalika urang campur jeung jelema teh ngewa geuningan kieu teh. Ngewa saok gaplok teh. Ngewa jadi jelema angkuh teh. Urang ulah kitu. Ya dah. Setiap jami nih nu beunghar, nu beunghar anu mah gede huluna. Kade di mana ninggal jami beunghar gede hulu, bisi urang ge jadi beunghar gede hulu. Udah kumaha? Engke mah mun dikersakeun urang jadi jelema beunghar ulah kitu. Ditingali resep dengan nu beunghar teh berehan. Resep ningali kitu. Jadi mun teh urang dikersakeun ninggal jami nu beunghar berehan, urang kudu kitu. Da geuningan batur ge resepeun ningali ka urang. Urang ge resep ningali ka batur. Da urang ge hayang dikaresep ku batur. Jadi fungsina urang hayang apal kana diri kita kawan kudu bisa mukhalid campur jeung jalmi. Lamun urang cicing we teu apal asa urang teh cicing we di imah we asa urang pang pinterna asa urang pang beungharna asa urang model ayeuna we kieu lah. Ibu upami di Cikaung aya jamaah teh sakieu kieuna. Ya. Urang teh asa pang pinterna we ngaji teh. Heuda jamaah bebarengan jeung kieu wae. Angkat we ka kota sakedi ka pasantren, angkat we ka kuliahan, angkat we ka fakultas. Geuningan nu pinter teh loba. Lain urang unggul. Di dieu mah ngajago urang teh asa pang pinterna. Gitu. Da teu gaul teh ya. Geuningan. Loba nu pinter di dieu mah asa urang teh pang pinterna ngahukum teh asa pang benerna we urang pokona mun teu sarua jeung urang teu sah. Kudu sarua jeung urang asa pang pinterna we urang. Nah sababna teu gaul eta teh. Nu ngarasa pang pinterna teh da geuning loba keneh nu pinter teh. Nu beunghar kitu asa pang beunghar kulantaran teu gaul geuningan loba nu beunghar teh batan urang teh teu gaul. Jadi jami anu gaul hatos mukhalid ningali jeung campur jeung jami bakal apal kawonan diri teh. Oh geuningan teu ngeunah. Jadi jelema ya teh jadi jelema gede hulu teh teu ngeunah. Jadi jelema koret teh geuningan pada ngomongkeun batur urang ulah kitu. Pengalaman ku ninggal jalmi ya teh. Namanya apal? Heueuh ieu teh kagorengan urang. Urang ulah kitu. Mata ayo khalidun nas peryogi pisan mukhalid. Mata lamun teh mah urang teh kada terjun hayang apal jalmi anu teu boga duit turun ka handap nu teu boga beas bakal ngarasakeun nu teu gaduh artos anu bumina rek reod rek naon bade runtuh kudu apal tepikeun ka handap eta teh moal ngarasakeun jalmi lamun teu ningali ka handap matak ieu khalid mukhalid campur ting jalmi teh ngarasakeun. Maka di mana-mana ngarasakeun dipaksa ku agama mah hayang apal itu teh non puasa. Maneh kudu puasa ngeunah puasa teh henteu Gusti nah lapar lapar. Maneh mah lapar teh dihaja tuh batur mah baturan maneh mah nu sadapeun ti maneh dina ekonomina lapar teh lain dihaja ti dituna geus lapar. Nah akhirna kumaha aya sifat naon simpati ka papada urang eta teh agama eta teh simpati teh kulantaran urang mukhalid apal weh kana kawonan diri urang ku anjeun geuningan itu loba keneh nu kudu diperhatikeun ku urang teh sok ngarumasakeun diri sorangan we ka surga teh asa urang pang ka surgana we mun soleh hayang sorangan mun beunghar hayang beunghar sorangan lamun pinter hayang pinter sorangan lah sanes jalmi sae lamun hayang jeung soranganeun